Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sasarangan deui suksanos mung di jomantara ngalangkungan channel Londok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihaca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna kecelakna Cimota Panganten dina dinten ayeuna teh bagian anu ke-34. Mudah-mudahan koina ieu cara dongeng Sunda teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggabrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di sekolahna di siklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda etang-etang memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra sapadotnya kolong tingkana waktu semangat urang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh wilujeng nganangkeun wilujeng manco dina hapena sewak-sewakan. Prungah. Para mitra kaum dangu sadayana, Ardi jeung Narnia nu ayeuna mah supirna teh nyaeta ku Pak Haji Komar teu ku Ardi. Tadi mah rek indit ku Ardi, ayeuna mah ku Haji Komar. Ardi anu kepaksa diuk di tukang pangtukangna tuaan jeung nu jadi pamajikanana. Nu teu karasa waktu teh dabuhan deukeut teh meureunna geus nepi deui ka imah. Geus tepi ka imah jurut sararea harita turun. Ka supang ujang oge nu nuturkeun harita nu make motor harita geus tepi. Sararea harita geus kunci dibuka ku Mang Ujang rarasup ka jero imah. Narnia nu kebat ka kamarna nya kitu di Ardi harita. Lantaran rek cucul-cucul ngerasa hareudang jeung awakna rareget kitu kieu. Narnia anu diganti ku baju dasterna tapi lain baju daster anu kontras. Da baju daster teh sababaraha hiji anu ngahaja Ardi pangbelikeun di pasar. Sanggeus kitu Ardi jeung Narnia anu geus karanti pakaian harita kalaluar. Indungna Narnia anu tita tadi neuteup we ka Narnia. Anu ayeuna meureun ceuk pikirna geus bener jeung nu jadi salakina. Sagala rupana sabab ningali Narnia anu ganti pakaian oke bareng jeung salakina. Hartina Narnia rumah tangga teh geus tentrem bener jeung nu jadi salakina. Ngan pedah ti loba omong we harita. Ngan dina hate we meureunan ngomong. Pakasasih jeung Bu Ijah oge teu jauh kitu. Rasa bunga ningali perkembangan anu jadi anak jeung minantuna anu akur tur akrab. Haji Komar menang sapeuting ewang sarena di imahna Narnia nya kitu di Pakosasi. Haji Komar dina poe isukanana marulang isu keneh lantaran cenah rek neruskeun ka pasar. Nya kitu deui Pakosasi anu samobil jeung Haji Komar anu tadi rek diantirkeun ku Ardi jadi teu tulus lantaran titah naik karena mobil Haji Komar anu rek anterkeun anu kabeneran cenah geus lila teu ulin ka imahna Pakosasi. Mantukna di imah Narnia teh sepi deui wae. Sanggeus kolotna duanana arareueuh. Narnia anu diuk dina kursi si bibi anu beberes kakutan urut susuguh jeung sagala rupa anu bepalatak. Meresan eta imah sanajan budak leutik tapi katingali na babaratak we sagala rupa aya. Malum urut karolot teh meureunna. Sanggeus beres bersih kalayan di imah leuning deui wae. Ardi anu geus dangdan dina waktu isuk-isuk harita Narnia oge sarua lantaran init ka sakola. Tapi memang Narnia init ka sakolanan teu isuk-isuk teuing rada berangan. Sabab cenah isuk-isuk teuing mah memang nu kabeneran poe Minggu poe Senen upacara heula jadi Narnia mah milu upacara. Pok harita Ardi ngomong. Narnia. Nah gini caten angkat ke sekolah. Engke we Kang. Anain mau ucap upacara heula. Anain mau mengiringkan upacara. Emang mau di tegur gitu atau mau disetrap? Moal Kang.
yang beri izin wengke gitu. Oh nyan geus mah. Kang mah diangkat jam sabaraha? Kapan balik Narnia. Oh, Cek Narnia harita. Narnia. ah, Narnia yakin tidak naon eta. Teu karaos naon. maksudna Kang teu harus naon? Ya pilih gitu. Teu Kang aman. Cek Narnia nu ngarti harita. Oh nya syukur atuh gitu mah. Ah, aya geus berang ya. Siap deui weh. Cek Narnia. Ardi kepaksa harita diuk deui. Nu tadi hayang nganterkeun Narnia isu keneh teh kapaksa kudu beurang saantara Narnia ek nungguan heula anu keur upacara cenah kitu. Sanggeus cukup lantaran waktu anu diperlukeun ku Narnia memang setengah jam. Sajam kurang lebih. Harita dua nana singkil indit Narnia anu ngagandong rangselna. Seperti biasa barudak sakola biasa. Ngan pedah-bedana Narnia nu ayeuna mah make baju jilbab. Sakola teh ka jero ka sakola teh make jilbab. Narnia anu katingali geulis ayeuna mah tamah geulis wae, bubuhan meureunan ayeuna mah geus rumah tangga. Narnia teh bisa ngurus awakna itu jeung ieuna jeung loba mani meureunan. Jadi Narnia teh katingalina nepi ka leumpang ge ngagiplek karena teh katingali bujurna ge rada gede. Narnia teh beda jeung ti heula. Bukan naon perubahanana Narnia ayeuna. Nu ngareret ka Narnia geus pasti bakal gogodeg we ningali kageulisan Narnia anu beuki geulis wae teh Narnia. Sabab meureunan baheula mah memang keur leutik keneh ongkoh keur mimiti dikawin ku Ardi. Katingali budak leutikna teh. Tapi ayeuna katingali memang dewasa. Kahiji Narnia geus pangalaman dina rumah tangga ongkoh meureunan. Jadi mawa dewasa we dina sagala rupa tingkah jeung sajabana memang Narnia geus katingali dewasa. Antukna mobil harita nyemprung ninggalkeun imahna nuju ka Kosambi ka tempatna di mana Narnia sakola. Narnia sanggeus nepi ka sakola harita jurung turun. Ardi terus nyemprung ninggalkeun Narnia lantaran aya tujuan arek papagihan jeung babaturanana. Seperti biasa samemeh indit Narnia cipika-cipiki heula jeung Ardi jeung jadi calaki. Nah nepi ka cinta kemaneh. Narnia anu asup ka kelas harita aman. Sebenarnya saja senon teh sanajan aya Indra ge Indra ayeuna teh mimiti ayeuna mah Indra teh geus teu daekeun ngaganggu. Sabab Narnia anu memang geus teu mere budi deui ka Indra, oge Narnia anu nyatakeun jan manehanana memang mutuskeun Indra kulantaran nyaho alasanana Indra anu memang boga kabogoh nyatana ka ayu babaturanana. Henteu amek ke Narnia justru atoh we nu aya sabab boga kesempatan ke Narnia pikeun mutuskeun Indra. Nu awalna Indra memang muung diputuskeun tapi dalah dikumaha. Narnia oge anu ayeuna geus teu mere ngarespon deui ka manehna anu akhirna Indra tetep we jeung ayu. Narnia anu leumpang asup ka kelas harita tukangeunana anu ngagerowan. Narnia ret Narnia ngareret. Perang ret harita seblak Narnia nyeblak. Deg hatena. Sabab ningali jajakan nu gandang tur jangkung harita nyatana Tirta. Teu ka kantineulah Narnia. Cek Tirta harita bari nyampeurkeun. Tirta, teu Tir. Nanya keterusan sarapan. Yang satu nanya ke kelas lainnya. Cek Tirta cek Narnia harita bari ngaleos. Narnia. Narnia anu malik deui harita. Tiasan teu akang. Tirta engke bade tacarios ka Narnia. Buka betul ningali engke we. Cek Narnia anu teu mere kapastian. Narnia ayeuna bersikapna henteu kawas kamari-kamari ka Tirta. Sabab Narnia terus diuru kanan ku si bibi. Manehna oge mung lamun bikakeun kanyahoan ku Ardi atawa jeung ieu na kadua kalina. Geus puguh harita jeung Indra manehna teh dikukumaha ku Ardi. Ardi anu memang ngahaja. Teu loba omong. Tapi teu saha nu nyaho Ardi ayeuna bisa ngamuk lamun nyaho-nyaho ayeuna Narnia jeung Tirta. Nu aya dina pikiran Narnia kitu jeung kitu we sakumaha omongan si bibi. Tir, yang satunya Narnia ka kelas heula. Nya tuh. Narnia harita indit ka kelas. Sedengkeun Tirta anu ningali kana awakna Narnia
anu beki lilie beki dieu beki geulis wae Narnia teh sabab memang aya nama diurus kudu jadi salaki na tangtuna Narnia diurus luar jero cek paribasana diurus teh kudu jadi salaki na nu puguh we nambahan cahaya keur jalma-jalma anu ningali Narnia nu ngagiplek harita ngaleor asup ka jero kelas sageus teu katingali Tirta harita ku tiba ngarenga panjang Tirta ngaleos deui indit ninggalkeun eta pitempatan. Waktu anu terus berjalan terengteng harita istirahat kira-kira tabuh 9:30 murid-murid siswa-siswa kalaluar pabaliut anu ka kantin teh anu ka jalan teh anu ka kios teh rupa-rupa we kasup Narnia jeung babaturanana nyaeta na asup ka kantin Narnia anu leumpang tiluan harita bari seri-serian sararea make kerudung sarua Narnia mah pangpaneurina justru make kerudung teh batur mah geus teu heula make kerudung teh geus biasa tapi sanajan pangpaneurina ge Narnia mah paling necis make kerudungna teh pok babaturan Narnia anu ngaran Ica harita ngomong ka Narnia Narnia Anca kamu masih beki geulis beki dieu teh biasa we cek Narnia harita bari imut teh geuling teu nyadar tiluan harita teh keur diperhatikeun ku saurang jejaka anu mana eta jejaka teh ngaranna Tirta Tirta anu neuteup sipsip ka Narnia leumpah anu ngarasa nyaho ayeuna mah Narnia anu geus teu boga hubungan jeung sasaha kasup jeung Indra oge Narnia geus teu hubungan bertangtuna keur Tirta beuki semangat kadeukeutan ka Narnia beda jeung kamari-kamari lantaran sieun itu kieu teh jeung Indra Tirta ngagancangan leumpang harita nuturkeun sarua ka kamu tar ka kantin Narnia sararea harita eureun Tirta ke kantin nya Bu ayo tuh sekarang cek Narnia harita bari leumpang teh heula Narnia cek Narnia anu eureun deui urang kitu yuk ih Narnia kan ieu sareng rencangan cek Narnia harita numbung nya vios we atuh rencangan manda aya kursi wa ieu yang meninggal di ditu we yuk dayana cek Narnia harita nu ngajakan Tirta kalah ke tempat anu umum mung anu nyingkur-nyingkur Narnia Tirta antuk nadaek lantaran piraku kudu maksa ka Narnia Ica anu ngadilak harita ka Tirta lantaran ngarasa kesel lantaran Ica pernah bogoheun ka Tirta tapi Tirta nu mungeun Ica ge kur tibah cicing we teu loba omong nyaho Tirta anu bogoheun ka Narnia ngan Narniana anu memang siga nu api lain ayeuna Narnia anu geus boga rangkepan ayeuna lantaran Narnia teh lain sorangan hirupna ayeuna mah boga salaki bari jeung disingsiran wae ku si bibi digeprakan wae ku si bibi halus na sakitu si bibi teh kabejaan secara tengah haja gitu bari kadongengkeun itu jeung ieu tapi Narnia anu memang ngarti jeung mung nepikakeun aya kajadian itu jeung ieu Narnia anu leumpang harita bareng jeung Tirta ngareneng pasalimpangan jeung Indra anu mureleng harita ka Tirta oge ka Narnia anu teu ngareret ka Indra harita kan Indra senggeus jauh rada kesal meureun ka Tirta langsung we ngeureupkeun peureupna urang ajar si Tirta kada dagoan putus jeung aing meureunna si Narnia teh rek dibarengan jadah teh ceuk Indra bari ngaleos harita tapi da geus hubungan antara manehna jeung Narnia mah ngan anu jelas jadi ke Indra jadi ke Tirta we manehna gitu tapi Indra teu bisa kumaha-kumaha Narnia anu geek diuk tina babangkuan dituturkeun ku babaturanana harita Leni anu ngomong bari cengkat Narnia kamu dek naon nasi koneng we lah biar aku yakin nasi koneng mending bakso yuk ya terserah bakso tuh cek Narnia oge sarua Ica oge sakitu Tirta apa naon cek Narnia harita nawaran ka Tirta teman teuting we
buahkeun we baso. Len, nitip atuh sakaliannya. Nya sok atuh duitna kabeh. Cek Leni harita bari nyengir. Nya teu naon ieu. Cek Tirta bari nyimpen duit 100.000 dina eta. Ih, entos wios. Wios, nah Tirta serangan-serangan we. Cek Narnia nu embung ari pangbayarkeun ke Tirta. Ya teu naon ya. Ieu aya, tenang we. Kumaha tuh? Teu naon. Cek Tirta harita anu embung dibalikeun ku Narnia duit. Mantukna Ica jeung Narnia siri reret. Sedengkeun Tirta marehare we harita. Memang Tirta disebut jalma anak jalma beunghar. Sararea geus apal yen Tirta teh anakna Dokter Saran indungna Usarah. Sarua-rua dokter ibu indungna oge. Jadi di Tirta teh memang kasebutkeun jalma jegud lah indung bapana. Mantak teu salah lamun boga duit gede teh. Tirta harita nu neuteup ka Narnia. Narnia. Kamari kunaon ku akang gitu di ku Tirta di teleponan teu aktif punanya. Narnia kerung. Mang Tirta nelpon gitu. Mun tapi teu aktif. Mang hoyak kumaha teleponna? Ya ti enjing-enjing oge kan yang maksana teh. Enjing-enjing nelpon, sonten oge nelpon tapi teu aktif gitu. Mang bade naon gitu? Ya ngobrol we tuh di telepon tapi biasa mah jalan-jalan gitu. Terusan kemari teh biten nuju wisata sareng keluarga sadayana. Wisata? Emang wisata ke mana? Caket sih wisata nama ka Gua Pakar tapi lumayan weh. Itu kan seueur-seueur taman-taman. Sareng saha? Sareng papa sareng mama. Cek Tirta harita. Kami akan ngiring kemari raos cenah. Rame jeung nya. Nah, itu kunaon? Cek Narnia harita. Pamimingon ke kami amang terus atuh. Luka tah. Ania oge teh can aya jadwal dah. Tara ngajanjikeun Narnia mah sok sieun. Sok bilih teu tiasa nepati. Cek Narnia harita. Anu memang teu ngajanjikeun arek daek eta wanteuna. Ngan teu nolak we Narnia teh. Sabab lamun nolak kaciri nyirikeun deui. Tirta anu kasep memang muji Narnia oge. Tur bogoh manehna oge memang. Tapi teu bisa maksakeun kehendak manehna. Bogoh memang bogoh tapi da ceuk si bibi oge bogoh mah meunang. Ngan ulah nepikakeun itu ieu komodi daek babarengan itu ceuk ieuna. Engke sok aya ujungna. Kitu ceuk si bibi. Mantak Narnia tetap nepi ka ayeuna mah Narnia memang ngajaga dina sagala rupa. Tirta anu bamang bageur ka Narnia itu ceuk ieuna. Tur ngarti. Tapi Tirta ge teu loba omong jeung itu jeung ieu. Teu wanian berbuat naon-naon ka Narnia. Sabab Narnia anu memang giras dina waktu harita. Ongkos siga nu lineug tapi Narnia teh tapi lamun di deuketan kadang-kadang sok giras, mung diajak, mung di itu jeung ieu. Jadi pertanyaan ke ieu tak sebenarnya mah. Kunaon ai jeung Indra teu heula sok daek jalan-jalan tapi jeung manehanana justru ayeuna duka pedah manehanana can hubungan meureun kitu ceuk paribasa. Moya pikiran dina hatena Tirta bolak-balik kitu we. Mantukna tukang baso areta nu mantep pesanan baso dara datang anu dibawa ku Leni. Bari jeung Ica ge mangga bantuan harita. Lantaran Ica teresepeun ningali ka Tirta. Sabab nama Tirta memang pernah dipikahayangna tapi ya kitu Tirta nambungeun ka manehna. Intina mah ditolak ku Tirta. Mantak Ica teh rada teresepeun ka Tirta. Narnia harita nu gadalahar baso di kantin. Bari ngarobrol tingkik-kikik we tiluan awewe hungkul sedengkeun Tirta mah harewe sorangan da lalaki anu ngariung dina meja. Teu ngobrol teu naon dawuh nu ngajak ngobrol. Tirta nu antukna kesel harita Tirta pok ngomong ka Narnia. Narnia, akang ti payun atuh nya ka kelas. Uning. Nya pugu akang bade ieu ngerjakeun tugas. Oh, nyamun atuh. Nuhunnya ieuna basona. Cek Narnia. Nuhun teu naon. Nyantos dinya.
Leos harita Tirta ngaleos nu genok hatena lantaran tidak arajak ngobrol asa diapilainkeun ku Narnia jeung Narnia anu sempat ngareret ka Tirta harita neuteub seukeut kana tongongna Tirta kan pedah teu kateterusan. Ica anu ngomong harita Sombong sih tatinya. cek Ica. Sombong kunaon, Ca? Cek Narnia mah teu sombong. Ih, Narnia we teu apal. Sedangkan Leni nu ngiceupan harita kayak Narnia. Narnia anu ngarti jep atuh Narnia teh ngomong. Si Tirta teh jigana bukeun ka kamu. Nar, Cek Ica deui. nyakeun bae we bogoheun mah. Nu penting mah sayana we henteu. Cek Narnia. Amai mah teu bogoh kitu. Cek Ica harita bari neuteub ceuk. Jiga nu hayang apal kana geusina hatena Narnia. Biasa we sama. Kawakas kebabaturan. Cek Narnia harita anu nyumputkeun memang manehna ge bogoh sebenarnya. Oh, Cek Ica katingal dimarah mai. Sedengkeun Leni ari ngiceupan deui harita ka Narnia. Narnia ge teu manggut we harita teu omong. Sabab nyaho Ica anu memang bogoheun ka Tirta. Sanggeus beres ngadahar bahaso sararea arasup di ka kelas. Menang pelajaran sababaraha pelajaran. Mantukna ningali jam kira-kira 1:30. Narnia harita kalaluar sarua we anger balik ki babarengan teh jeung Ica oge Leni. nanti jemput ku Anjek tuh. Cek Ica. Duh katuh. Can telepon dah. Kakaraga beres harita kirining telepon harita ngirining. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Narnia. Akang di mana? Akang di payun. Yang satunya. Assalamualaikum. Salam. Cak. Len. Ada di payunnya. Kemarin jemputan. Nya, payun. Yang satu. Antukna Ica harita neuteub ka Narnia nu lumpat. Di jalan papangi jeung Indra harita. Narnia. Reg Narnia harita eureut. Naon Dra? Cek Narnia harita nu teu nemaungkeun kitu kieuna ka Indra. Kamu hubungan jeung si Tirta? Narnia nu seuri harita. Tirta babaturan. Nah, hubungan itu hubungan. Oh, Yang satunya sareng pulang heula. cek Indra cek Narnia harita. Anu teu nemaungkeun keuheul atawa ngewa ka Indra. Oh nya tuh. Ampunanya Nya, Indra harita ku tiba bisa neuteub we ka Narnia. Narnia anu labas harita lumpat. Ningali ku Indra anu jemput ka Narnia. Indra kerung deui wae sabab manehna ngarasa penasaran saha sabenerna lalaki anu ngajemput ka Narnia teh anu ngaran Ardi teh. Manehna geus sempet bantrok jeung Ardi geus 2 kali sabenerna. Tapi manehna can nyaho status teh saha sabenerna. Nah bener ditelanjut si Narnia atawa saha nanya. Aing jadi curiga ka Narnia teh. Oh kitu kabogohna ieu teh. Sababna aing sok ningali teh sok siga anu anteng na kerahanan. Cek Indra harita nu curiga we ka Ardi teh kabogohna Narnia. Tapi kituna teh teu kateterusan lantaran loba babaturan anak anu ngajak mulai.
Katingari di parkiran anu lain Tirta harita nyewuk ngagunakeun motorna anu motor badak. Sorana anu ngagerung harita ngaliwat hareupeun. Indra ku tiba neuteup we teu wani kumaha-kumaha. Sabab nyaho Tirta kajenting eueuh baladna tapi Tirta boga kekuatan. Sabab Tirta kasebutkeun jalma anu beunghar. Mantak Indra ngeper di dinya aya ningali Tirta jalma beunghar. Tirta anu ningali Narnia naik kana mobil harita ngeureunkeun motorna. Terus neuteub seukeut ka Narnia. Narnia anu sempet harita ngareret ka Tirta, kur tiba imut ngagelenyu, nu saterusna mobil ngageleuyeung indit ninggalkeun eta pitempatan. Ardi anu neuteub ka Narnia. Narnia anu ditutup ku Ardi harita dagdig duga teh. Sok sieun we Ardi nanyakeun tur nyahoeun. Manehna anu resepkeun ka Indra atanapi resepkeun ka Tirta. Ardi nu sebenarnya menyahoeun Tirta tadi oge. Ardi ningali kahiji tangtungan lalaki anu make helm teu make motor badak anu neuteub seukeut ka Narnia. Disaprak naik kana mobil terus neuteub. Ardi ngarasa curiga turuk katurug-turug Narnia anu ngareret tur imut katingali tina kasasepion ku Ardi. Tapi Ardi teu loba omong harita. Dina hatena we Ardi anu ngagrentes lantaran ngarasa curiga ka eta lalaki anu neuteub terus ka Narnia. Sadi wae teh cenah teh. Moal kitu kabawanan Narnia anu anyar. Resiko aing boga pamajikan ka budak masih kena sakola teh kieu geuningan. Aing nu kudu sabarna ieu mah. Anu tangtuna Narnia masih kena labil dina sagala rupana. Narnia anu meletet harita ningali kana kaca sepion. Tetela Tirta masih kena aya tur neuteub kana mobil anu ditumpakan ku manehanana. Narnia supaya teu dicuriga ku Ardi harita ngareret ka Ardi. Ayo Kang. Ah, nya, entos. Entos naon? Henteu. Cek Ardi harita bari ngabalemkeun bibirna. Deg 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 deg. Narnia harita dak dumadak dak didug teu paruguh parang ningali Ardi anu teu kawas biasana ujug ngabalemkeun bibirna. Biasana sok dikenaan ku imut ngagelenyu. Tapi Ardi ayeuna anu memang ngahajakeun Ardi mah anu teu hayang loba omong. Geleuyeung mobil harita ngageleuyeung lalaunan. Narnia oge meletet harita kana kaca spion. Anu kali Tirta anu masih kena aya can waka init nempokeun kana mobil anu keur kumanehna dipake aya. Tawa didiukan. Si Tirta masih kena aya di dinya. Engka ngadi sok curigaan. Emang aing teu naon sih sareng jeung si Tirta, tapi ningali si Tirta anu terus-terusan bohongkeun ka aing. Aing jadi dipuguh ieu rasa teh. Sok sieun Kang Ardi salah tafsir. Ajarkeun aing kitu kieu padahal mah aing sama sekali henteu dah. Cek Narnia harita. Kang terus doang. Cek Narnia. Akang can lapar. Cek Ardi harita. Cek Narnia asa ngagedug dina hatena. Kunaon ieu salakina bet jadi kieu? Narnia lapar Kang. Oh, Narnia lapar. Boleh tuang di mana? Ya, tulang ku Akang. Akang mah teh can lapar dah. Cek Ardi harita. Jap atuh Narnia harita jempe. Hatena nu dak digdug teu pararuguh panonna katingali pias, tara beungeut pias. Sanajan manehna eueuh nanaon jeung Tirta.
Tapi Tirta anu ningalikeun wae ka manehanana Tirta tadi. Anu jadi kapangaruhan keur dina hate manehanana. Sok sieun we Ardi teh nyahoeun. Ardi teh nyangka yen manehna hubungan jeung Tirta. Sabab manehna tadi ketika imut ngagelenyu sapaktu asup kana jero mobil. Ardi dina hatena ngocoblak we ngomong. Aing yakin jika Narnia boga hate kayak lalaki. Aing kudu waspada ieu mah. Ulah nepi ka kejadian kedua kali. Nah, dia lagi sibere kesempatan Narnia ku aing. Pikeun ngabereskeun jeung si Indra. Lamun ayeuna Narnia boga dikabogoh asa keterlaluan we Narnia teh. Kang kunaon? Emang kunaon katingalina? Narnia anu neuteup seukeut ka Ardi. Tara-tara salakina ngomong saserius kawas kitu, biasana sok dibarengan ku imut ngagelenyo ngaheureuyan ka manehna, tapi ayeuna teh sataprak tadi manehna naik kana mobil. Paroman Indra oge nu siga anu cuek. Naon. Ya terbiasa we Kang. Seperti itu. Emang kunaon? Cek Narnia harita. Akang teh kudu naon? Peraosan eta mah. Cek Indra tapi cek Ardi deui harita. Ya perawasan kudu ge kontak terus teh. Kunaon pernah bisa seperti sanu kitu siga nu baeud ka Narnia. Emang kunaon sih Narnia teh? Ngusuk naon teh? Cek Narnia nu ujug-ujug hayang ceurik we. Ardi anu ngareret ka Narnia. Narnia kunaon? Pake jeung ujug-ujug nangis segala rupa. Akang lu kunaon? Tara-tara biasa na Akang siga nu Akang teh kunaon Narnia? Cek Ardi harita bari tetep ngabalemkeun bibirna. Narnia anu ngareret ka Ardi. Saterusna ageleneh. Abi teh naon? Kunaon Akang teh onjak nyarios ka Narnia? Cek Narnia harita nu ngagelenehan ka Ardi. Ardi nu digelehan kitu kudu jadi pamajikanana. Eleh geleng Narnia. Akang teh naon? Emang kunaon kitu perawasanana kitu pisan ka Akang teh. Nah Akang na sudah terbiasa Narnia maling meni. Akang baeud Saha oge nu baeud Akang teh baeud ih. Neme Padahal Akang teh nyarios sangka baeud gitu. Narnia jempe. Narnia jalmi teh kadang-kadang gaduh masalah. Sepotos Akang ayeuna emang teh nyarios ka Narnia naon masalah Akang. emangnya masalah Akang naon? Cek Narnia anu yang apal. Akang teh rada kacau di pasar. Dagangan Akang nya pesanan Akang ayeuna can datang wae di Jakarta. Padahal pesanan terus kamari. Pas telepon ke Jakarta terus diberangkatkeun cenah barangna, tapi barangna teh nyampe ka Bandung. Piraku teuing di Jakarta ka Bandung 2 poe karena teh etis. Emang kena truk Kang? Kena truk kiriman. Tapi teh can dugi wae mentak Akang teh kesel. Oh sanes ka Narnia. Ya Allah Narnia sanes. Cek Ardi harita. Tapi tetep dina paroman Ardi henteu imut teu ngagelenyo ka Narnia. Narnia oge cukup bunga lantaran tetela Ardi teh geuning henteu keheul ka manehanana gara-gara tadi ditempokeun ku Tirta. Anu nyangkana bener we Ardi teh nungguan dagangan. Padahal seutik gedena Ardi ge memang kesel lantaran Narnia anu tadi imut ka hiji lalaki anu memang kasep. Mobil anu nyerubuk harita mengkol ka minggir ke sisi asup ke salah siji rumah makan.
Nah, liran di dia. Apa Narnia pada tuang? Tadi kan nyarios, Narnia lapar. Ayo akan geus sarua rek lapar rek makan weh. Aturan Narnia. Nah, mereka tuang. Lantukna Narnia jeung Ardi harita tarurun tina mobil. Narnia anu ngagandeng ka Ardi harita. Sararea jelema pada ningalikeun we. Sabab anu beda signifikan. Ardi anu pakaianana katingal di pakaian kantor. Tu rapih nekeranan mawa hiji wanoja anu geulis rancunit. Anu make baju sekolah. Sararea oge nyangka we meureunnan. Lantaran anu kawas kitu biasana barudak sakola nu sok marijeuhna teh geuningan nu sok nararampel kana loba duit. Bapak-bapak anu baradayut harita merlong ka Narnia. Di corona lelan harita letahna ge ngarelel di podo geulis. Narnia ningali kaayaan di eta kafe harita rasa teu nyaman. Pok ngomong ka Ardi. Nah, dia. Emang kunaon? Itu tingali panen dari ngalikeun ge kana nih ya. Om jabatna ge. Terus kumaha? Nyantos teng ini dia. Oh nyantos sadik kitu mah. Nu antukna Ardi muterkeun deui awakna can sempet asup ke restoran. Sabab kaburu ditaringalikeun ku jalma-jalma nu aker darariuk nu keur aya di restoran. Ardi naik di kana mobilna. Terus menurunkan mobil sanggeus mere parkiran harita langsung ngebresut ini ninggalkeun eta di tempat. Jadi kumaha? Udah di bumi wae. Bumi wae Kang. Bumi bade di warteg. Nah. Sanes di warteg Kang, sok aya di pinggir jalan geuningan. Oh, model pecel lele gitu. Aja tuh. Antukna Ardi harita. Mobil dinirikeun harita atan. Teu jauh ngahaja tukang jalan teh nyaetana jalan Sangudi. Jalan di harinya sok leban dagang gitu dina. Mobil harita langsung dilempangkeun kana eta roda dilempengkeun ka daerah sisi jalan. Henteu make tiung teu make naon, roda we. Mobil sanggeus di mangkalna jalan Cilaki jiga nama. Ardi ngeureunkeun mobilna sok ka Mamang tukang dagang ningali anu datang harita langsung anu make timbal deng nya tinggal ieu Mang Timbal sabaraha Mang timbal tapi ya dengeurna sangguna hungkul mah 7.000 jang ya daging lepas dua timbal mah ada sambal we sambal tarasi mohon do timbal rencangan naon ayo teh nyobian cek Narnia harita atau sanggeus kitu bade hayam Narnia ayam we ayamna 2 teras lauk masna we 2 tapi gorengan we Mang. Oh mohon kayak atuh sagedapnya urang dipasak heula cek si Mamang eta hayam anu geus asak teh nu aya di dinya dihaneutkeun deui ku si Mamang digoreng harita langsung rame meuni seungit nakeranan kitu biasana gorenganana di dinya kudu sakadar gorengan tempe we hungkul sederhana sebenarnya cabe non teh sambalna sambal tarasi geus beres jeung lalap jeung sajabana harita bade dituang di dieu tanapi bade disanak nah dia bade tuang di dieu di dieu Mang. Oh pami di dieu mah tuh di ditu we hareupeun tangkal tuh kalasan aya meja di ditu tuh cek si Mamang nuduhkeun ka tukangan roda harita nu katingali ku Narnia bade bangun betaheuna keranan sanajan teu ditutupan naon lenglang we tapi katingali geunaheuna keranan antukna si Mamang harita mawadahareunana anu tadi narek dibikeun anu geus dikaresekan teh disimpenan di dinya dina daun
nu make piring. Narnia jeung Ardi ting celebek harita ngarasa genahna keranan. Ardi mana ka beak, Narnia mah tetep teu beak. Lantaran memang satimbal teh gede. Sanggeus beres duanana harita, Ardi kudu tibah udud sakedeung. Narnia anu ngenyot cai nyatana cai teh. Anu menang meuli jabat tiis harita bangun anu nikmatna keranan. Ningalikeun motor mobil anu lalar liwat di sabudireun eta. Cilang. Ayo nane, Bang Wi. Raos nya. Nya raos buge. Ardi jeung Narnia harita ararinit ninggalkeun eta pitempatan sageus bayar ka si mama. Anu teu kungsi lah Ardi jeung Narnia harita geus tararepi di ka imah. Sanggeus tepi ka imah, duanana harita saralin di kamar. Beres salin Narnia anu make baju daster we seperti biasa. Ardi neuteup ka Narnia. Narnia anu diteuteup harita eureun teu tulus kaluarna. Sabab Ardi anu ngahalangan dina foto kamar. Kunaon atuh, Kang? Narnia. Narnia teh nganggo daster. Emang kunaon? Ah, kapita wae. Ih, mah. Nya tuh. Udah digentos mah. Moal, Yakin mal digentos. moal. Ardi nyamperkeun ka Narnia, Narnia nu mundur jika jaher harita. Kudu trak pantona dikoncikeun ku Ardi. Itu pantangan dikunci, Kang. Nanti mau keluar. Oke, keluarna. Kang bade naon? Cek Narnia. Bari netep ka Ardi. Akang bade naon? Sebenarnya bade naon? Tapi naon? nanya kan tesan ibak. Emang kena ibak itu? Oke, atasna ibak. Ih, Narnia hari tadi pepetkeun. Ku brag we kana kasur. Geus kitu mah teuing naon nu dilakukeun. Sararea pada apal meureun. Kuat tergot kopina. Heuleut sababaraha waktu Narnia jeung Ardi harita kalaluan caipruk. Geus mararani. Narnia anu teu make kerudung di imah. Harita anu geus ngeringkeun buukna tapi tetep we katingali baseuh. Anu antukna Narnia oge make kerudung keluar teh lantaran era si bibi sok kageugeuy. Meh teu kaciri. Ardi anu diuk harita dina kursi bari tumpang kaki sedengkeun dina hareupeunana laptop bari ninggalian barang-barang tur ngecekan jeung barang-barang anu memang dikirim di Jakarta can datang wae ditanya. Itu tela mobil anu ngirimna cenah mogok. Kakara Ardi tereugeug lantaran mobil anu mogok mah bisa barang dioper di itu dieukeun. Narnia anu nyampeurkeun harita bari moal kopi. ya kopina Kang. Ya sok. Narnia. Ari itu tadi nyerak motor saha sih namina? Cepet. Narnia dak dumadak harita pias ya kepek. Sanajan manehna teu boga dosa ge, rumasa manehna bogoh ka eta jalma. Sanajan manehna teu bobogohan, asa we manehna teh salingkuh, padahal mah teh salingkuh sebenarnya. Narnia geus berusaha supaya ulah kejebak. Narnia harita geek dieu. Mana Kang? Cek Narnia pura-pura. Anu tadi di pasien imut ke Narnia geningan anu neuteuk wae. Cek Ardi harita. Narnia nepi kadak dumadak harita pias, tampang reumpeng. Bisa terus ngareret ke Ardi dengan teu bisa lila ngareret teh. Emang naon situ Kang? Henteu nah akang hoyong naroskeun we. Namina Tirta. Tirta. Tirta namina. Ardi harita kerung. Tirta. Namina Tirta.
Emang akang teu ningali gitu? Kapan make pulpes. Ah, Aya hubungan naon artinya sareng dia. teh hubungan naon? Ardi nu kurang kerung harita. Narnia anu ngarasa aneh karena sikapna Ardi. Emang akang kenal? Henteu. Ardi teuing naon anu keur dipikiran. Nania seneng ketirta. Anak nyeres gitu. Karena we tadi ini kan tidak imut, ngegelenyuk. Nania imut kan kerja itu pada rencangan Nania kan. Emang pengen imut gitu kan. Pengen seri gitu tapi papanak sareng rencangan. Tidak naon. Nah dia hubungan sareng Ardi ge, sareng Indra ge, akan kan tidak naon. Tapi lamun hubungan sareng Nusan SD Salinti Indra, pasti aya naon sareng akang. Maksud akang? Tidak aya naon sih. Maksud akang? Tos, yang dia mudah. Cek Ardi harita, Narnia anu netep seukeut harita kaya Ardi. Dikitukeun ku Ardi harita teuing tambah deg-degan we hatena. Paingan cenah salakina tadi baeud. Pengen Kang Adi tadi baheud. Udah ngomong ke aing beren curiga gitu. Aing kudu ngajauhan si Tirta, iku macarananya. Tirta nu aing gak tau aku udah bebeja. Ngadi. Kang. Nanya nyun dia punten Kang. Ya punten Kang. Selaras nama Tirta teh kantos. Tan kantos hoyongan kanan nih ya. Ngan Narnia nu nolak. Aku naon ditolak? Kunaon ditolak? Narnia terang, Narnia kadu caroge. Oh. Cek Ardi harita bari mukakeun laptop. Aya nada nu teu percaya dina hatena Ardi. Narnia nu jadi jengkel tungtungna mah. Asa deg-degan teu pararuguh ongkoh. Asa katuduh ongkoh. Padahal manehna teh geus ngalakukeun anu terbaik cek pikirna. Manehna geus ngahindar sakuat sakamampuan manehanana. Teu ngalayanan ka Indra atau nepi ka Tirta. Tapi ieu salakina wae jadi aneh kadeni. Jika nada-nada nu kumaha gitu. Dina naon kan? Narnia. Narnia sadar Kang. Nos Tirta bogohun ka Narnia, Narnia oge jujur. Dan Tirta teh memang kasep. Tapi kan Narnia oge terus kadu caroge. Nah mungkin ngaduakeun hati Narnia kamu akang. Narnia harita nu ngomong jur-juran harita ka Ardi kawas kitu. Ngomong teu direka-reka, ngomong tina atasan bari Narnia. Ardi dina hatena ngomong. Narnia, aing teu naon sabenerna. Kan aing hayang nguji we pura-pura aing baheud ka Narnia. Tapi teh Narnia teh memang jujur hatena. Kitu nu aya dina hatena Ardi. Tapi aing keluar mah lain deui beda ngomongna teh. Oh, jadi kitunya. Mereka teh bercanda kata Nia. Kumahnya. Cek Ardi harita. Narnia anu beuki penasaran we ka Ardi, anu beuki jengkel we ka Ardi lantaran Ardi anu sikapna sika nu api lain ka dirina, sika nu teu medulikeun ka dirina. Nia sumpah. Nia teh katos jalan-jalan sakit Tirta. Teh katos nempi Tirta. Nadia kuna nangis. Teh kuna naon? Nah, make jeung nangis eta kuna naon mah.
Berarti peminangis teh aya naon teh? Ya akang anu siga teu percantan ke Narnia. Saha teh percantan? Memang akang nyaris teh percantan ka Narnia? Henteu. Nah, Narnia nyimpulkeun akang teh percantan ka Narnia. Ya tadi sikap akang ke Narnia. Sikap akang memang kunaon? Anu acuh, anu cuek ke Narnia. Akang mah perawasan teu naon ka Narnia tah. Berarti Narnia jauh nu mah nikah cinta ka akang berarti. Ya. Ya kan Narnia istri akang. Kunaon nangis? Gemujeng. Ya. Jeung sirikeun anu cari mapai. Ih. Agak masuk gitu. Naon? Sok naon? Ujuk-ujuk dasar Lina. Nah, Lina. Ya kan kami akan dengan kesempatan kan supaya sentosan sereng Narnia kan. Astagfirullahaladzim Narnia. Narnia teh naon jarios teh kasus gitu kemana wae. Saha oge nu milari kesempatan. Akang Nah, nuduh ke Narnia bobogohan. saha nu nuduh? Akang Narnia saha nu nuduh akang teh nuduh. tadi nyebatkeun Narnia naroskeun segala ka Tirta. Akang sanes nuduh tapi naroskeun. Ya mantak naroskeun ge nuduh. Wajar we. Naroskeun mah Narnia teh istri akang. Akang alim logikakeun Narnia kitu kieu. Bisi cilaka teh ya, bisi itu teh ya, karena ditinggalikeun ku jalmi anu anjeun pinanggih. Gitu. Akang teh terang kan. Eta rencangan Narnia dari pika membetkeun Narnia buat teuing. Ih, nantu kan tadi terus diwartoskeun ku Narnia. Tirta teh memang resepkeun ke Narnia, tapi Narnia anu nolak. Narnia ge kan resep. Ya, Narnia kan jujur, atas jujur Narnia memang resep ke Tirta. Tapi kan dibalik resep eta kan Narnia atas kada cara oge mah nya. Narnia kadang ngadua kan alim Narnia oge. Nah, saur si bibi oge supaya wabalesna cenah. Cek Narnia dasar si polos eta mah. Ngomongkeun si bibi. Ngomongkeun kitu pas waktu cek si bibi mun salingkuh bakal aya bales. Terus cek ke harita arti seuri. Narnia nu neng areret. Kunaon seuri? Ya tuh hoyong we. Mate kenging gitu akang seuri. Ya tuh kenging dah nyusiri ke Narnia pasti. Cek Narnia harita balik tungkul. Ngome murilit dasterna harita. Nu antuk nama kana saluhureun ping-ping. Ardi nepi ka ngaburilak dewa ningali daster anu di purilit harita teh sadar Narnia tapi ka saluhureun ping-ping harita. Gep ping-ping Narnia teh dicepeng ku Ardi. Kurubug Narnia ngagurubug. Ih, naon Kang teh? Nah, make jeung singset-singset. Bobo hayong kere hayong deui nya. Abi bita ka akang lain. Ih, naon? Cek Narnia bari buru-buru harita nutupan deui ping-pingna nu. Manehna ge teh sadar tapi naon teh ngaranna teh? Daster make jeung diangkat segala kaluhur dipurilit-purilit we hayo. Ardi imut ngagelenyu harita ningali sikapna jadi pamajikan anu ogohan kadang-kadang hayang kumaha kitu pikirna teh. Narnia harita ngagelehe kana tak-tak-takan. Anggang kan teu curiga di Narnia kan? Narnia
Nya gelis, istri akang paling gelis. Akang teh curiga ka Narnia. Namun tadi memang akang teh ngeraos. Kunaon cing teh pamagat teh netep wae ka Narnia. Akang teh kenal sawab eta awa helm kan. Teh ningali beungeut na kawas kumaha eta saha gitu. Teh kawas Indra karena Indra mah jarang make helm jadi akang terang. Eta mah kan teu terang akang saha. Tirta kan Tirta teh seueur wargi akang ge aya namina Tirta gitu. Margi akang aya namina Tirta. Aya. Tapi yang sakaterang akang sekolahna memang di luar, maksudna sanes di Bandung gitu. Namina Tirta. Nya atuh, ai kitu mah nya teu terang atuh. Ya maksudna kayak pasti bakal terang. Ya mah teu bisa usia Narnia enak kelas 2 ke kelas 3 bari akang teh. Akang gue terus lami teu kenal, anak teh terus lami teu tepang. Anjeunna teh kemari-kemari memang sekolah di Bekasi sih. Dan kali ke Bandung duka kita. Bang kemari-kemari sekolah di Bekasi, tapi hoyong alih cenah kali ke Bandung gitu. Tapi duka tah, duka cios kalina duka teu, akang ge tos lami pisan aya sataun apa eta teu. Ieu ge. Manuk, akang bade ngaluarkeun manuk ya. Manuk. Ya. Cek Ardi harita bade cengkat, Narnia ge milu cengkat harita. Narnia pangnamparan teh nya. Ardi harita mawa tangga. Pikeun nyokotan manuk anu digantung-gantungkeun. Narnia anu nampanan ti handap. Geus kitu manuk Ardi jeung Narnia teh dibawa ka luar ka pelebah taman. Manuk pas digantung-gantungkeun harita dina gantar paragina. Langsung wae recet di sarada. Lantaran meureun nanti tadi manuk teh teu dikaluarkeun. Kabeneran Mang Ujang ge harita keur eueuh. Maksudna keur kaluar kota Mang Ujang teh nyaeta ditahan Ardi. Ardi ge kieu dina patamanan kitu di Narnia dieu dina bangku panjang. Bade ningalikeun manuk nu di sarada we harita bari tingki ciwis. Ardi anu nyekel semprotan manuk bari sakedeung-sakedeung nyemprot, sakedeung-sakedeung nyemprot. Bari dibersihan. Narnia ge tungtungna mantuan we Ardi nu jadi salakina ngarasa-resep suara manuk beuneunan anu memang asa bararencing suarana teh tur carareng. Ini resep ka manuknya. Nya puguh hoyong milarian deui manuk nu sae ieu. Ieu kitu sae Kang. Ya kirang sae sih. Maksud teh hoyong tuker tambah gitu sareng tapi nu sae gitu manuk teh. Emang ieu meser sabaraha Kang? Mira sih ieu mah. Tan beureum ieu. Anu beureum ieu teh pangaosna 1.700.000. Hah, ningan awisna kenanan Kang? Mirah tuh manuk sakieu mah, manuk ieu mah. Tunu itu nu awis mah tuh. Eta manuk naon Kang? Pami ieu mah murei. Tah ieu murei akang meser 4 juta. 4 juta? Ih, sugan teh. Kan teh 400.000 gitu. Teh aya tuh murei 400.000 mah. Ieu murei super ieu. Soantona ge pluk 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 raoseun. Sih. Menawi teu sakitu Kang. Berarti ieu manuk teh. Manuk ieu sabari hiji teh genep ieu teh manuk teh. Atuh langkung 10 jutaan painten Kang. Ya langkung lah. Manawi teh. Manawi teh ara ieu marira. Cek Narnia harita bengong. Nyangkana teh manuk teh 100.000-an beureunan. Dasar awewe. Ardi ku tiba imut teh gelenyung. Ras parabna sabaraha Kang? Mirah iparabna mah. Sok mere meser anu biasa we nu 20 tah. 20.000 saeu. Awet 20.000. Tapi kadang-kadang sok meser kroton karena itu pan gini. Kanggo murei. Kroto teh naon Kang? Nu kararange. Yang segala ayahnya Kang ya. Ya, ada itu kan manuk masuk segala terang dan naros gitu. Naros ke meser ieu nantinya parabna ieu cenah kitu. Ya, itu ah.
Sanggeus puguh kitu mah Narnia jeung Ardi harita resep ti ka jero imah. Narnia anu beuki nempel jiga perangko we ka Ardi teuing kunaon. Narnia anu teu jauh jeung Ardi hayang nanti nyeusup kana awak Ardi. Lamun keur lieur-lieur Narnia deukeut jeung Ardi terus nyeusup kana awak Ardi, tapi kan nyusup kadang-kadang kana kelekna Ardi. Rasa puyeng rasa lieur keur Narnia asa langsung hilang sapada harita. Kejadian anu aneh puguh keur Narnia. Kadang-kadang Narnia lamun eueuh Ardi sare teh sok diamparan ku kaos Ardi atau baju Ardi anu seuseheun. Kakara bisa tibra. Lamun teu